Wilujeng ending sadayana amrang SD juara kumaha kabarna mugia sadayana aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aya nu tos terang nami ibu saha kangge kelas hiji tepangkeun nami ibu Lutfiatul Hakim, tapi biasana murang kali SD juara sok nyebutna Bu Tuti. Insyaallah di semester hiji ayeuna ibu bade ngawulang pengajaran bahasa Sunda sareng lingkungan. Mugia sadaya murang kali SD juara sumanget diajar. Dinten ayeuna urang ngawitan diajar ngajaga kebersihan panangan. Dina kondisi pandemi corona sapertos ayeuna ngajaga kebersihan sareng kaayaan kesehatan teh penting pisan pikeun dilakukeun ku sadayana. Khususna ku murang kali. Salah sahiji cara ngajaga kesehatan sareng kebersihan teh nyaeta ngawasuh panangan. Hidup tos terang acan cara ngawasuh panangan anu leres. Upami teu acan, hayu maca sasarengan yuk carana. Anu kahiji, urungkeun keran cai. Anu kadua, angge sabun nepi ka ngabudi. Angge sabunnya anu katilu, gosok panangan salami 20 detik. Anu kaopat, bilas sabun nganggo cai. Nah, nu terakhir, garingkeun panangan ngangge tisu. Kumaha ayeuna jadi tos terangnya kumaha cara ngawasuh panangan anu leres. Nah, salajengna aya tugas nu kedah dilaksanakeun di bumi. Perhatuskeun nya parentahna. Nah, pas ditinggalna we tugasna, upami tugasna tong tos rengse dipidamel, teu sieun tanda seuri atanapi senyum dina tabel nu tos disadiakeun di modul. Tapi upami teu acan nyata rengse tugasna diisi ku tanda cakra atanapi silang dina tabelna. Mun sakitu pengajaran dinten ieu Ibu Upi hatur nuhun jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.